Araditum bil hayati dunia, apakah kamu marane kabeh senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladzati ajeun kalimatannya sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun. Iya urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunia di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia janteuing ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes ya kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah bidzalik araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil aja kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang teu gablek naon boga motor geus sampurna cat lagi make udah terbang iya tuh orang Jepang ge bingung ieu buatan saha ceknya motor ieu ceknya na ieu motorna mah potongan Jepang tapi cat kuda terbang ieu cek ge aya tah geus teu di aku keur mah urang susah boga angkot hiji-hijina ge betus malulu haju urang teu salat haju urang make duit kredit make duit bank dan lain sebagainya rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat angka disiksa ieu kiai nu kabere kiai nu kabere lain pudoli bae kabeh coba direnung dunungan atuh sia kunaon beuki duit pamarentah mah tajangin jalan gorong-gorong kantor hek laksanakeun ulah di dahar aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan wow ngapung ka luhur. Ya Allah ya Rabbi anu teh dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati belum tahu dia siapa saya padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh hakikatna mah teu dibere BHS teu dibere tamer teh ya Allah ya Rabbi endahan ngancem ka bupati Masya Allah aya nyebutkeun bupati pelit tilok bere ka aing mah salamet sia teu dibere teh salamet Masya Allah karim tah deka Allah ulah coba-coba betul biasian ku duit ti pamarentah cobaan coba hudang ti penting mun teu puyang sia dia cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyang bae atuh sia bari dagorkeun kuduna emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun geus isuk bae ku aing diadukeun jeung tihang iya ulah coba-coba mun hayang wauh ka Allah jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai dibelit sia ku orai bahaya kunaon haju urang cinta dunia araditum bil hayati dunya minal akhirah apakah ridho saruka sararna ngaranjeun kabeh ku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang ge embung diajak berjuang teh embung berat luar biasa malas telat lambat
aya datang-datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang percis kos kaji batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum araditum bil hayatid dunya minal akhirah atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna kahirupan akhirat senangna kahirupan akhirat teu sakitu puarana kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat fama mataul hayatid dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal Allah ya nu ngomongna Allah kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina deuk ka Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina deuk ka Arfah baheula mah kanjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah deuk ka Mina ngaliwatan naon Muzdalifah direk ngajawab poho nyenang lagi we kayak liwat mananya kayak liwat mana ulah be liwat rajeg deh abong-abong ami tohana teh di rajeg di Muzdalifah kanjeng Nabi nanggi bangke embe kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik kanjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajeun jangu hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mapan kontrak politik kontrak aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta dunia kanjeng Nabi manggil ki Bilal adzan ki Bilal langsung Allahu akbar begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul nu keur ngaput nu keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilok aya di lagam-lagam baheula lempeng cara di Maroko lah lempeng aja nya mah teu nyawa nya tilok hudang subuh atuh lamun ditanya emang ye kula dongeng di Maroko adzan lempeng nya kieu we emang naon ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan teu ngadenge nya mah emang Mang Haji hudangna jam sabaraha henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan ya Allah aing diajakna teu ngadenge adzan ketika aya angin teh aya angin tas dahar pan tas dahar teh aya angin war Haji nyaho emang aya angin gede campur hujan teh jih
Kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekena. Eueuh bae nu nyaho eueuh. Angin campur hujan teh ya. Azan teh ya. Ih, tah si jelema. Tah. Terus sampaikan ka hayya 'alas shalah. Beres salat, pas salat jelema kan musdaratang ka bati asyhadu alla ilaha illallah terus. Cek Kangjeng Nabi Bilal diuk. Suara maneh keur ieu kos kitu tante. Henteu cenah tua. Ari kenceng mah kencengan henteu kitu. Eta dipake naon kos? Teu make naon. Kenceng sorangan lain suara maneh. Suara Allah. Bilal kieu bae. Suara Allah kumaha sih maksudna? Ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih. Sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon? Kadenge kira-kira 600 kilometer. Ti dieu ka Serang. 60 kilometer ti dieu ka Serang, 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kangjeng Nabi. Kadenge suara maneh. Kok bisa gitu sih Tuhan cek Bilal teh? Suara maneh nu ikhlas. Timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna. Nu di kebon eureun ngebonna, nu keur ngaput eureun ngaput, nu keur dahar eureun dahar. Cah Haji Pendi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Aya lagama aya ngan eta sorana kitu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu teu boga duit eta azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Keur ngarokok ge goblok teh azan saha. Tambah deui. Eta lain masalah lagamna lain aya lagam mah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya. Aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna. Di dieu letak permasalahanana. Masya Allah karim. Lain ku lagam lain ku sora lain, tetapi ku ikhlas. Bilal Masya Allah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae. Tetapi ikhlasna. Kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar. Hei, soli. Tak narutupan eta toko kabeh. Komo tahun 90 genep mah tutup. Urang transaksi endek beli tas mege. Askar. Ceknya Atuh ditutup brek tinggal ditungguan we dicirian ku urang aing can mayar di dia ya. Dan brek. Apakah eta urang Arabna haju ka masjid salat? Lah. Sare jangan dijerok. Tanyakeun coba ka kamu Kimin. Mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees. Kok nyahoan mukimin sarwana. Mukimin mah ngabarengan jeung nyana. Ta eta, kunaon eta? Suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teh ngeunah merdu. Gitulah kayan. Kiai sarua bae. Ketika kiai ngaji, lebat boh di nahuan, bae dimantekan, martilnya nama asal ngaji bae ge. Ya Allah ya Rabbi bilagahan. Dah. Tapi jelema sakali dua kali balik. Lain masalah kurang nyahona dina ilmiah, lain kurang hebatna. Mungkin nyana doktor, mungkin profesor, mungkin julukanna buya, mungkin berbagai kemungkinan anak. Tetapi kunaon henteu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas seperti eta cek Kangjeng Nabi Bilal
Ditanya deui, nyaon teu maneh bilang? Aya naon tuan? Nu ngadengekeun lain sakadar manusia, saha? Malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh. Mantak digerakkeun manusia-manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan ge lap-lapan ti 60 km masih kena kieu. Ih Bilal ngeunaheun amat azan, ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun. Urang mah di hareupeun masjid. Bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan. Eta kan kalimatun thayyibah, kalimat syahadah. Teu menghargai nu mantak teu dihargaina, nu macana teu menghargai deui. Mantak cek Jalaluddin Rumi, orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali. Eta bahasa Jalaluddin Rumi, orang yang merusak keutuhan kebangsaan, keserikatan negara akan dirusak kembali. Bahasa Rumi Pohara Jasa. Kok bisa gitu? Sebabnya sekedar di lisan, tidak ada di kolbu, akan dirusak kembali. Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot, tetapi ketika ku urang dibaca bahasana, ya Allah, jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi. Nu mantak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi. Jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara. Dah akan dirusak kembali. Jangan sekali-kali melantunkan, menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa, akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani. Jalaluddin Rumi kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun, kolbuna lain ngaji dunia. Okos kepudaliman, saudara-saudara, jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu padahal amplop. Kutub Robbani wal Arifin Soma dan bakakak. Lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur ngadengekeun adzan Bilal. Marahnya nak kanu gandeng, moal aya ongko nu gandengna. Ku sebab keikhlasanana, lain bae manusia, malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb. Urang azan eta kitu teh. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Serak basahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya lagi cilak-cilik tatangga ngadengekeun aing tante ya. Nya nama atuh tas azan teh leuleud jandela aja unu ngadengekeun goblok cenah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ayo kulantaran unu ngadengekeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek tatangga pan kitu amat azan sugan teh unu ngadenge. Nu aya mah teh dibaguskeun gua eta azan talai goblok. Manya aya jelema jeung jelema beda azan. Tah mah kudu dibom mah kos kitu mah. Malah metungtungna salah. La asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Allahu akbar Allahu samad. Koreng pentingna tas ngadengekeun UAS. Allahu akbar Allahu samad. Ya serante. Adzan, ngaji, nyanyi sarua. Ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi, Masya Allah Karim, jadikan ruhmu seperti Yakub. Engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf, tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf. Sebelum tidur, setelah tidur, ketika tidur, Yakub selalu menangisi Yusuf. Sekian tahun sampai buta matanya. Menurut penglihatan kita, Yakub buta mata menangisi Yusuf. Ketika Yusuf mengirimkan bajunya,
hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf. Ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin, kepada Yakub, langsung baju dikewajahnya. Seketika itu pula mata yang buta menjadi waras, kolbu yang rindu menjadi, dan lain-lain sebagainya. Eta bahasa teh nitah ka urang, jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robani. Tadi dengek. Yakub. Eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun ku urang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Wah, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ikutan dia bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh ku ari. Ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri dan sebagian-bagian, wah, loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema. Zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di darahnya ke sabaraha ribu tahun datang ke ratus tahun masih indah zikir-zikir asal sesuai jeung aturan anu diberikan ku manehanana. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geura gengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat selama encan beralih terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun diteruskeun datang ka ditu hu kuari dibuka Mekah Taif. Namun ente kuari ke Mekah bisa nyaba ke Taif, tapi nyewa mobil sorangan. Komo umroh mah orang umroh bisa ke Taif, bisa ke Aspan 100 km di Mekah ke Aspan kurang leuwih. Aya sumurna diabadikeun tangkal korbana 1400 tahun masih hirup kene. Masya Allah. Tapi dikunci, orang lapor ke juru kunci. Caina anu mukjizat Kangjeng saat eta datang kadinya cai ditutupan pan ku Abu Jahal. Panjang dongengna. Kangjeng Nabi langsung petik titah mawa bibit korma. Cai muncar. Ju melakukan korma harita dipelak, harita gede, harita kebangan, harita buahan. Tuh Abu Jahal ge kaget pan. Muhammad sihirna hebat amatnya. Saat lapar, panas, cai araya. Ya Allah, ya Rabbi, tangkal korma jadi. Urang mah melak angel kajadi. Geus jadi kumbe deui. Embe tatangga deui. Aduh, kata tangga gerget nama suku embe dah dipencit ku urang. Kerasa sia. Embe mah teu boga pikiran, teu boga akal, teu boga naon, jadi korban bete embe. Melak deui henteu ku embe mah metetet. Sakalina aya buahan ngan 3 buahna. Ribut pamajikan salaki jeung anak perebut buah. Teu berkah tangaranna kos kitu.
Kangjeng Nabi mah harita dipelak, harita jadi, harita kembangan, buah diarala. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah, ya Usman aya keneh lagi. Urang ka Usman bisa nyewa bus atau mobil. Caina ngalah inum jadi obat. Kangjeng Nabi nyarita cai Usman lain sakadar jang pepelakan, tapi bisa syifaun min kulli dai. Tabuk makanun ala tarfi Syam bainahu wa bainal Madinah 14 marhalah. Kercarita samarhalah bae 2 pos kercarita dilempengkeun baheulanan lain mah 100 kilo. Iya 14 marhalah berarti 14 kali 100 berapa? 1400 ya. Bodoh-bodoh ting si muda. Jadi jauh Gusti Allah lagu. Orang tidak ke Surabaya ge 800 900 dah. Mekah Madinah 444. Taruhlah 500 dilempengkeun. Ieu mah 1400. Jauh Tabuk. Sasakalana nama utusan Kangjeng Nabi diutus dibunuh. Ya otomatis. Kadenge ku Kangjeng Nabi bahwa raja Tabuk, gubernur Tabuk ngumpulkan jelema untuk nyerang Madinah. Maka Kangjeng Nabi langsung pidato, para sahabat siap untuk nyerang Tabuk. Karumpul jelema 30.000 sahabat. Saat eta 30.000 lain lalaga. Diajak perang untuk menundukkan Tabuk. Wa kanu fi usratin wa syiddati haringan. Saat eta jelema teh keur sararusak perekonomianan. Buanas anu luar biasa. Kabeneran musim panas eta kapan korma meujeuhna panen. Saat-saat seperti eta ekonomi keur meujeuhna susah. Korma kacang meujeuhna panen, menghadapi panen. Wadas anu luar biasa. Kangjeng ngajak perang. Bayangkeun urang. Bayangkeun. Ya Allah, ya Rabb. Tapi Kangjeng Nabi terus ajakan anak. Siap perang, serang Tabuk, tundukan sampai membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa alaihim enggan peperangan teh terhadap para sahabat teh, masyarakat teh aya embung perang teh lantaran situasina teu mendukung. Tapi Kangjeng Nabi mah perintah Allah lain ku nafsuna dek nyoba ka para sahabat datang ka mana kayakinanana. Berat ka dunia apa berat ka agama? Masya Allah. Urang ge dicoba terus we. Beratan ka agama apa beratan ka dunia? Hayos ya. Komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah, berat ka dunia apa berat ka agama? Didinya perang na jadi kiai gelok wesetik wassalam jadi kiaina ditutup buku sigotakan coret daftar kakiaianana. Ya Allah inggis lah. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh terus ngibarkeun bendera perang. Siap tempur, Tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah
Masya Allah. Dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha. Mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin 10.000 onta. Lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000 pangitukeun cepat ai bener siap pedagang 200 naon angel aing boga anak buah bos deui geus coret ku aing lah 10.000 onta kali 20 juta hiji kali 2 bae kita becus sabudak paingan teh jauh teu maju-maju dagang eta baheula ieu lah pantes lamun Sayyidina Utsman ti heula ka sorgana tah pajaza asyarata alafin ya Allah. Di samping onta 10.000 anfaqu alaiha asyarata alafi dinar 10.000 dinar. Sadinar 4 gram emas, sagram kercarita dilempengkeun 500.000, sedangkan 10.000 dinar sadinarna 4 gram, sagramna 500.000 kalikeun 500 coret ku aing sia minggu hareup geus teu kudu gaji sia. Masya Allah, kalkulator otak pasang. Wih, wahara jasa Sayyidina Utsman. Ghairul ibil wal khail, selain daripada onta jeung kuda seperti eta. Masya Allah, wahara. Tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa ghair zat wa ma yata'anu fi dzalik. Ilah Sayyidina Utsman. Masya Allah karim. Teu aya sieun-sieun ngabiayaan liilai kalimatillah perang Sayyidina Utsman. Kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyana mah teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kangjeng Nabi paja bi jami malihi 4.000 dirham langsung diserahkeun ka Kangjeng Nabi kabeh hartana jang perang kabeh harta sampai ditanya ku Kangjeng Nabi aya tersisa henteu Abu Bakar dina sirah nabawiyah aya sabaraha tersisa cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya teu kudu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Masya Allah demi kepentingan agama bijami malihi Allah karim. Wajah Umaru datang Sayyidina Umar bin Ismailihi saparo harta dibikeun wabeh. Wajah Abdullah bin Auf bi'ati ugiyah Sayyidina Abbas dibalin katsir. Diceritakan dina kitab Nurul Yakin, dina kitab Siratun Nabawiyah masih berderet tokoh-tokoh sahabat mawa ka Kangjengna berikut kaum-kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun geulangna konang kitu ngaranna antingna giwangna suwengna genggena dicoplokkeun pikeunaan ka Kangjeng Nabi jang perang. Pantes sahabat lalaki sahabat awewe kasalarugana ti heula sahabat. Urang lamun inget kadinya ya Allah ya Rabbi Gusti hararebat. Sunuk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kangjeng Nabi beserta pasukan 30.000 bahkan cek sakol 40.000. Penyerahan bendera aqdal alwiyah warayah dafa'al liwa'ahul a'zam li Abi Bakar. Bendera nu panggedena bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cekalkeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima. Ya Allah
Masya Allah. Rayatul Uzma li Zubair, bendera kedua dibikin ke Sidna Zubair ku Kanjeng Nabi. Cekal bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera katilu Rayatul Aus Qabilah Aus li Usaid bin Hudair, pimpinan Qabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus. Usaid bin Hudair segera maju, dipasrahan bendera ku Kanjeng Nabi, pegang bendera berkalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rayatul Khazraj dari Qabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Munzir, bikin bendera nata. Ya Allah ya Rabb. Wa dafa'an li kulli batin minal ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah. Dibere dua, aya liwa aya rayah. Setiap qabilah Ansor dibere. Qabilah Arab belum menyertai peperangan, rayah bere. Termasuk liwa dibere, acungkeun dikibarkeun bendera. Berangkat menuju Tabuk. Masya Allah, karim pohara. Terdengar oleh gubernur Tabuk, bahaya gede ya Muhammad nyerang, boro-boro puluhan ribu, sangkilang Muhammad sorangan bakal menang kajian kukumaha ge. Ditenangkeun Tabuk supaya ulah aya peperangan. Geus eleh ti heula kan berarti. Eleh ti heula. Neuleuh iring-iringan Kanjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nu panggedena dicekal ku Sidina Abu Bakar Siddiq. Gimbir. Pemimpin Tabuk gimbir. Padahu Yohanna. Ayah seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kanjeng Nabi untuk memberikan hadiah baglah baydha. Maksudnya untuk memberikan solusi damai, jangan terjadi peperangan. Maka Kanjeng siap untuk damai, tetapi bayar upeti jizyah. Ketika tidak dilaksanakan, kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk. Maka siap tunduk untuk membayar upeti. Ya Allah ya Rabbi, iya turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum lepat isaqaltum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum sarua jeung ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisma'u sulamanu tafsilana wal mausul masilati fi kuatil mustaqqa sarua jeung ya ayyuhal mu'minun malakum tasaqatum digomkeun tanah dina asalna masalna tasaqatum bil musallasah. Ieu pagawean budak leutik ngaji tasrif. Dak letik gaji tasrif teh ieu kunaon jadi isaqaltum, asalna mah tasaqaltum. Asalna pisan mah tasaqaltum, dibuang tanu awalna tasaqaltum. Urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun, cadu mundur haram dampak. Salah tante ngomong. Hal cadu mundur haram. Haram. Arang kami mitian, kurang aramaku sukun.
Maka setelah tata sakoltum disukunkeun takna atuh KBG ngomong bahasa-bahasa Arab. Aduh, bahasa nu ngomong bahasana kinayah ulah dimimitian ku sukun atuh kami mah. Tarik hamzah wasol. Tek isaqal. Idghamkeun isaqaltum. Mentek malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqatum. Wahai para mukminun malakum kunaon maraneh kabeh ngarasa berat, ngarasa embung, ngarasa males, ngarasa enggan tina perang ketika idza qila lakum unfiru fi sabilillah, di mana diseru ku bahasa infiru fi sabilillah. Hei, berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Kunaon haju cara ricing bae ilal ardi ngeunah-ngeunah cicing di lembur bae di imah sorangan. Tah dicarekan ku Gusti Allah. Ai salat kita kusaha ku Gusti Allah, puasa kita kusaha ku Gusti Allah, zakat kita kusaha kita ku Gusti Allah. Mane darek siap ai perang tidak kusaha kita ku Gusti Allah. Kok lambat sih lo beli kita perang mah? Dengar omong sahabat jauh caknya bersiko tinggi loba nu balik ngaran sedangkan waduh pamajikan bahenol caknya. Orang Arab ge biasa nyebut bahenol nya. Emang orang mana pamajikan sia? Subang. Wah iya orang Arab buka buas pamajikan Subang. Anyar keneh cakna masih keneh ngejepret dipakena. Bahas aku baha karet. Embung perang ya embung perang. Iya, horeng baheula teh kos kitu da ikan cicing di imah gede mah. Baheula mah perang. Kuari mah kita ngaji, kita ngaji. Idza qila lakum infiru fi sabilillah, di mana diseru ditita euy kunaon atuh maraneh kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah, berangkat sabilillah ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah. Kok maneh make embung kene bae berat kunaon emang? Warung nu nungguan, warung ruko nu nungguan. Masyaallah balik ilal ardi manehna ngeuneunahan di imah bae. Engko bae nanyakeun ngan utas ngaji. Bener. Jadi pengen dibalik. Ngaji ngaji atuh di jelema mah ngabahas naon? Ngabahas naon? Akur lah jeung batur. Henteu nu dibahas naon? Aya nu dibahas mah. Naon? Nyaho sakol-sakola kitu. Sakola. Sakoltum tolol. Dasar gaji aja lawan culang cileuk heran. Teu khusyuk jasa. Awakna mah di majlis, satena mah atuh di karung. Allah. Nah iya lamun urang ge ditanya malakum idza qila lakum firu fisabilillah itaqatum. Kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak nguludan ngagungkeun agama Allah. Ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi kok berateun amat sih. Lah ya kitu-kitu keneh caknya teh muludan nah ieu. Kunaon maneh diajak ngaji. Urang ngaji ku di sekitar muludan Rajaban eta bae. Hayu. Berat caknya teh. Emang kunaon sih teu daek gaji? Majikan. Kunaon? Teu bisa ditanya puyang aing. Emang kunaon teu bisa ditanya? Gagu ngadadak aing mengaji babanda bae lulu cek cenah teh kudu mawa bekal beude ngaji teh. Emang atuh asal 3 minggu bon. Masyaallah isi pemajikan apa juri cing kos kieu. Kadang ku pemajikan atuh dasarna ribut batur ngaji mah ribut ieu mah. Aya teh jelema nu kos kitu. Bisa kau tuh berat, masya Allah kan ilal ardi
wa qudi fiha maksudna isi pamteli taubeh ieu teh dijejel ku Gusti Allah tolol amat boloon amat maneh teh idza qila lakum munfiru di mana-mana diseru dititah kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh maneh mah ngarasa berat nanahonan ja perang aya wakayat teu paeh mah waka can paeh mancan bae di imah bae ge aya can paeh mah teu bae ulaku gara-gara perang sieun ka paeh janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae janu perang ge waya salamet bae tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah. Nah, iya. Raditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah ranjan kabeh sararuka ku kahirupan dunia jeung kasenangan dunia gaganti ti akhirat. Anu pama mataul hayati dunya fi jambi matail akhirah ma illa qalil teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mataul qalil illa qalil hakir senang pangsenangna pangkayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin deuk meuli naon nyana kapal kabeuli duitna triliunan menjabat di Indonesia sabaraha periode sampai ke replita 1 2 3 4 sampai 5 wah geus teu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian senang nyana ka mamana bae dikawal deuk dahar kudu aya tim kedokteran heula besi aya racun dan lain sebagainya tuh ente pernah nyana cerita macet di Doyong teu pernah. Ente pernah nyana cerita di Karawang macet teu pernah nyana teu pernah di Bekasi macet, urang mah boh di Tomang macet. Urang dah dongengna anu Karawang ka dieu macet dongengna teh. Ya Allah, ku ari mah ti Serang kae ka dieu macet. Pak Harto teu pernah nyaritakeun macet teu pernah. Kabeh titah nyalingkirnya nguing dot nguing dot kaget urang lamun keur di tol anu kos kitu nguing di Jakarta eta kadengena kan ku urang padahal mah awas tembak sia aing awas tembak sia aing eta kadengena ku urang nguing dot kok kadenge ku cilik mah kos kitu pada awas siapa dan orang dikawal pan dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal tuh pernah saha polisi rek ngawalnya yang ngawal kudu mayar nyana bayareun pernah tapi jengkula pernah nyana jengkula ka Cipanas ka ditu hayang gegeraan menuju waktu pernah minta polisi berat ayo bener maka polisi pengawal daun ngaranana naon cepat ngaranna naon teu nyahoeun di ngaranna ge ya Allah watu dikawal ku polisi watu puncak karena ge seot kudu pan nuturkeun polisi urang datang ka Cipanas teu bisa ditanya mabok aing lain mabok lalagan uger dikawal ku dikawalna ai jelema lembur mah tuh kitu mantak urat pi menterian acan dong kono presiden mabok dikawal maboknya ulah cakna kiai ulah deui cakna dunia muter cakna kan ieu mah dan ditungguan kan ku jelema di Cipanas ya otomatis make patwal urang eta kos kitu bung ulah deui kiai lamun deuk make patwal kiai bae kita kuari geus ngomong bae kula mangke nang wa angkot bae sakeun. Puyang ya. Emang kumaha urat jelema mah kumaha urat. Nah. Araditum bil hayati dunya apakah maneh saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat
sabaraha tahun senang di alam dunia 10, 20, 50, 100 tahun sugih kaayaan anak fasilitas pendukung hayang naon aya kendaraan lain kendaraan ecek-ecek timimiti baby band Lexus datang ke mobil lu urang teu nyaho ngaranna naon cenah sia mah sadana dibere nyaho ge koe jeung nyaho aya mobil Rolls Royce kos kumaha tuh nanyakeun deui bepan capek aing aju nanyakeun hargana geus hulu sia imah sia pamajikan sia incu sia dijual kabeh pake beli Rolls Royce bisa kabeli sia ambo cenah ge geus ulah ambo tah ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh bae masyaallah kari hotel nu mana bae kabeuli ku manehanana wanita nu mana bae kabeuli ku maneh dahar isuk-isuk di Paris sore di Inggris masyaallah ka Prancis paehnya mah di urang loba nu sarapan ka Singapura dahar balik ka urang lain saeutik urang Indonesia urang Indonesia laeutik urang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah asa aing batur mah tah nyarap teh nyarap ka Singapura mandi ngising beres balik ke Indonesia emang teu saeutik kitu orang Indonesia kos kitu eta nu make duit urang ya emang aing teh nyaho ini sacenah sih kesebutan rahasia dong Kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suuzon ka aing tah iya nu balanja ka Singapura nu gambar ajak balanja ka Paris nu balanja ka Holland nyaho si Holland tuh Nederland mana tuh hayo Nederland nah iya belaraja belok kiri eta Masya Allah senang ingat ka pangeran henteu teu saeutik pejabat bukan rahasia saeutik dong mah saeutik ketika manehanana kunjungan ketika manehanana berangkat komo keliling dunia tugas negara cacak-cacak di urang ka unggal kabupaten nyana ketika diajak sholat yuk urang sholat wah sholat mangke deui bae ieu tugas urang bae heulangan teu saeutik pejabat nu model kos kitu deuk kumaha coba dituturkeunana ieu keur carita nyana leuwih suka hayati dunya araditum bil hayati dunya komo diajak perang diajak ngaji bae pejabat tuh bidaikeun diajak ngaji coba kuar ieu nu loba ieu coba ieu eselon 7 mana coba nangtung emang aya atuh sia mah nu matak teh susah kadeuleu ku aing beungeutna mengkerut kabeh ye atuh coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teu nyaho aing aya deres teh daek ngaji keneh deres masalah ngan ieu keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang besi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kambe pan singkurucun pan segala rupa urang mah mbah sakalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit hai pan pejabat bau sat seungit kan ka ambeun lagi ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ja komo nyilek ka dina mantak tilok atuh ya Allah nah araditum bil hayati dunia apakah kamu marane kabeh senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatan sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun lamun carita gedung istana lain batu cisoka urang ngabangun batu cisoka kahujanan jadi taneuh deui baheula kuari mah tuluy parah henteu aya nu kitu anu henteu kicek urang cisoka bu aing di jualan batu atuh bongana beureum na make beureum tuh beureum naon aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula orang Cilongok teh sarua
dibantingkeun bae dibantingkeun tilok pepeus urang Cilongok mah mun nyeun batu jarago urang Cilongok cenah kiai ye keur leutik kula ieu nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon ai ka handap pasarua ajur iya urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteuing ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes ya kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit bank duit pelembungan kuari geus merajalela jadi ubul balwa buah behan kuari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli nanan lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cek Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge cilisya dengek sia dikucuran ku timah nah timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sasenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah bidzalik araditum bil hayatid dunya minal akhir fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil aja kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang teh gablek naon boga motor geus sampurna cat lagi make udah terbang iya tuh orang Jepang ge bingung ieu buatan saha cekna motor ieu ceknya na ieu motorna mah potongan Jepang tapi cat kuda terbang ieu cekna ieu geus teu aku keur mah urang susah boga angkot hiji-hijina ge betus malul haju urang teu salat haju urang make duit kredit make duit bank dan lain sebagainya rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat engke disiksa ieu kiai nu kabere kiai nu kabere lain pudoli bae kabeh duit pajak coba direnung dunungan atuh sia kunaon beuki duit pamarentah mah tajangin jalan gorong-gorong kantor laksanakeun ulah di dahar aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan wow ngapung ka luhur ya Allah ya Rabbi anu teh dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati belum tahu dia siapa saya padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh hakikatna mah teu dibere BHS teu dibere tamer teh ya Allah ya Rabbi endahan ngancem ka bupati Masya Allah aya nyebutkeun bupati pelit tilok bere ka aing mah salamet sia teh dibere teh salamet Masya Allah karim tah deka Allah ulah coba-coba betul biasian ku duit ti pamarentah cobaan coba hudang ti penting mun teu puyang sia dia cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyang bae atuh sia bari dagorkeun kuduna emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun geus isuk bae ku aing diadukeun jeung tihang coba mun hayang wauh ka Allah jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia
lamun geus wau ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai dibelit sia ku orai bahaya kunaon haju urang cinta dunia araditum bil hayati dunya minal akhirah apakah ridho saruka sararna ngaranjeun kabeh ku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang gembung diajak berjuang tembung berat luar biasa malas telat lambat aya datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang percis kos kaji batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum araditum bil hayati dunya minal akhirah atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna kahirupan akhirat senangna kahirupan akhirat teh sakitu puarana kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat fama mataul hayatid dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal Allah ya nu ngomongna Allah kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina dek ka Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina dek ka Arfah baheula mah kanjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah dek ka Mina ngaliwatan naon Muzdalifah direk ngajawab poho nyenang lagi we kayak liwat mananya kayak liwat mana ulah be liwat rajeg deh abong-abong ami tohana teh di rajeg di Muzdalifah kanjeng Nabi nanggi bangke embe kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik kanjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajeun jang hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mapan kontrak politik aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta dunia kanjeng Nabi manggil ki Bilal adzan ki Bilal langsung Allahu akbar Allahu akbar begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul nu keur ngaput nu keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilok kayak di lagam-lagam lempeng cara di Maroko lah lempeng aja nyana mah teu nyawa nya tilok udang subuh atuh lamun ditanya emang ye kula dongeng di Maroko adzan lempeng nyana kieu bae emang
emang naon ya tengah deh ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan tengah deh nya nama emang Mang Haji hudangna jam sabaraha henteu mah lain masalah hudang cenah emang anu azan ya Allah aing diajakna tengah deh azan acan ketika aya angin teh aya angin tas dahar pan tas dahar teh aya angin war Haji nyaho emang aya angin gede campur hujan kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekeuna bae nu nyaho angin campur hujan teh ya azan teh ya ih tah si jelema tah terus sampaikan enggak hayya 'alas shalah beres salat jelema kan geus daratang ka bait asyhadu alla ilaha illallah terus cek kanjing Nabi Bilal diuk suara maneh keur ieu kos kitu tante henteu cenah tua ari kenceng mah kencengan henteu kitu eta dipake naon kos teu make naon kenceng sorangan lain suara maneh suara Allah Bilal kieu bae suara Allah kumaha sih maksudna ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai marhalatayan cek Kangjeng Nabi kadenge suara maneh kok bisa gitu sih Tuhan ceki Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar cah Haji Pendi azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah aya agama aya ngan eta sorana gitu Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu teu boga duit eta azan asyhadu an la ilaha illallah keur ngarokok ge goblok teh azan saha tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanana masyaallah karim lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas Bilal masyaallah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas mege askar cek nya atuh ditutup ber tinggal ditungguan we dicirian ku urang aing can mayar di dia ya dan apakah eta urang Arab na haju ka masjid salat lah sare jangan dijerok tanyakeun di baka kamu mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees kok nyahoun mukimin sarwana mukimin mah ngabarengan jeung nyana ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teu ngeunah merdu gitulah kayan kiai sarua bae ketika kiai ngaji lebat boh dinahuan bae dimantekan martilnya na mawa asal ngaji bae ge
Ya Allah ya Rabbi bilagahan dah. Tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah, lain kurang hebatna. Mungkin nyana doktor, mungkin profesor, mungkin julukanna buya, mungkin berbagai kemungkinan anak. Tetapi kunaon teu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas. Seperti eta cek anjeun Nabi bilang ditanya deui nyaon teu maneh bilang aya naon tuan nu ngadengekeun lain sakadar manusia saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh mantak digerakkeun manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan ti 60 km masih kena kieu ih Bilal ngeunaheun amat azan ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan eta kan kalimatun thayyibah kalimat syahadah teu menghargai nu mantap teu dihargaina nu macana teu menghargai deui. Mantap cek Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali. Eta bahasa Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan keserikatan negara akan dirusak kembali. Bahasa Rumi Pohara Jasa kok bisa gitu sebabnya sekedar di lisan tidak ada di kolbu akan dirusak kembali. Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot tetapi ketika kurang dibaca bahasana ya Allah jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi nu matak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara dah akan dirusak kembali. Jangan sekali-kali melantunkan menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani. Jalaluddin Rumi kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun kolbuna lain ngaji dunia akos kifudalimat saudara-saudara jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu pada amplop kutub Rabbani wal Arifin Soma dan bakakak lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur gandengkeun adzan Bilal marahnya nak nu gandeng moal aya ongkon nu gandengna ku sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb urang azan eta kitu teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sarak basahnya asyhadu an la ilaha illallah nyana ge culak-cileuk tatangga ngadengekeun aing tante ya nyana mah atuh tas adzan teh leuleud jandela da unu ngadengekeun goblok cenah asyhadu anna muhammadar rasul ayo kulantar unu ngadengekeun asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah cek tatangga pan kitu amat adzan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta adzan teh lain goblok manya aya jelema jeung jelema beda adzan tama kudu dibom mah kos kitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu somad koreng pentingna tas ngadekeun uas eta Allahu akbar Allahu somad ya serante adzan ngaji nyanyi sarua ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi Masya Allah Karim
jadikan ruhmu seperti Yakub. Engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf, tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf. Sebelum tidur, setelah tidur, ketika tidur, Yakub selalu menangisi Yusuf. Sekian tahun sampai buta matanya. Menurut penglihatan kita, Yakub buta mata menangisi Yusuf. Ketika Yusuf mengirimkan bajunya, hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf. Ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin, kepada Yakub, langsung baju dikewajahnya. Seketika itu pula mata yang buta menjadi waras, kolbu yang rindu menjadi, dan lain-lain sebagainya. Eta bahasa teh nitah ka urang, jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robani. Tadi dengek. Yakub, eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun ku urang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Oh, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ikuran dia bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh kuari. Ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri dan sebagian-bagian wah loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema. Zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarahnya ke sabaraha ribu tahun datang ke ratus tahun masih indah zikir-zikir. Asal sesuai dengan aturan anu diberikan ku manehanana. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geragengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat. Selama encan beralih terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha, gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lamun diteruskeun datang ka ditu hu aja penting sok huwal atuh siapa taman newak manuk ama manuk naon karah puyuh ta eta huwal matu matorekat mah newak manuk panjang dongengna ih atuh kos kitulah torikoh mah kudu aya guruan atuh sesuaikan bakal nyulusup ke jero hate. Urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kuncinya lesep saha nu ngasupkeunana moal bisa dijawab ku urang sorangan saha ge nu ditanya baru Allah. Ketika orang terbawa ku alunan zikir, Masya Allah, aya satu kenikmatan ngeunaheun perasaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aju nangtungnya na joget la ilaha illallah illallah la ilaha. Sia mah joget Bali meureun teh mah. Ya Karim, na illa tanfiru Allahu alam bisawab.